kaduana kudu turut parentahna, ulah pisan ka indung bapana. Katiluna kudu pisan banget hormat, sangkan urang bagja di dunia akhirat. Opat ulah lempang di hareupeunana, karena henteu hormat kaduanana. Lima ulah narikeun suanten batan, kana sora indung bapa ngaliwatan. Genep kudu ngajawaban panyalukna, kalayan jawaban anu pangalusna. Tujuh ulah ngabangkit ngabarungsina, pedah ka indung bapa geus nyenang-nyenang. Balik kumaha ulah oge kudu ngarasakeun lalaora bae. Kadalapan kudu kacidahayana, kana menang karidoan duanana. Karena ridho Allah nu maha agung, kana ridona indung bapa tergantung. Najan sakumaha taat ka Pangeran, tapi ka indung bapa teu ngahargaan, maka Gusti Allah teu ridho ka maneh. Ditutur dina hadis Nabi kaneuneuh, kasalapan kudu ngarendahkeun diri, ulah luhur sumaona nganyanyeri. Ricek main mata ngarindetan, kasapuluh ulah wani molototan. Kasabelas kudu pisan bear budi, di hareupeun indung bapa pribadi. Sanajan indung bapa kuraweuh hangseun, anakna mah kudu tetep bae bageut. 12 ulah wani nyanyabaan, anging pamit heula nyuhungkeun widian. Saanggeus meunang widi terus anjeun nunjung, kana dampal sampean nu jadi indung. Terus ngadoa wadah pamit amitan, silih titipkeun raksaan ka Pangeran. Tapi aya nyabaan nu teu kudu widi, nalika kolot teu boga tanah wadi, sarta dinu deukeut teu aya pasantren. Pakeun diajar ilmu nu fardu ain, ngan bae nu kitu kurang barokahna, alus
Hidayatul mubtadiin lebah adab sakitu anu di